Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, terima kasih kalau sehat. Jadi, ya teman-teman, ayeuna teh abdi sareng Mang Kohar alias Mang Ipeng bade ngalakeong atanapi ngalakeong gitu di sawah arek nabasmi hama pare. Oke. Ya kuring ngapain cuma duaan doang ya nya Mang Kohar. Sababna nu laena keur saribuk keneh bener saribuk enak kuring cuma duaan tiluan jeung Kang Asep anu nyekel kamera kumaha keur seruana nya urang ngalakeong di sawah pokokna terobos aja lah anjing ah tempokan deui lah. Oke Mang Kohar, oke let's go kamar ya kali itu ya aku tadi tuh balik deui meureun. Lagi ngalaan keong anjay, pembasmi padi supaya nanti kalau ditanam padinya nggak dimakan sama keong-keong. Semangat ya Mang Kohar sama kameramen Mang Asep. Sok atuh sarumangat itu tingali gerah manuk kuntul meni loba pemandangan meni indah. Aduh tuh aya bukit naon karena teh dah Bukit Solasi dah eta mah lain gunung maluhur eta mah Bukit Solasi. Tuh guys, kos kieu keongna tuh. Dan di orang mah teh disebut teh keong emas. Lain keong emas anu na film-filmnya. oke Oh, tingali gerenya ya. Coba ningali Mang Kohar. Terus kumaha tuh? keong Tuh, tingali tuh. Keong emas. emas Nu kitu tah ieu teh ngabasmi kana pare engkena aduh bahaya. Katincak ongko bahaya kena suku kena sampean. Mentak bahaya panan. Tapi da nu kieu teh halal. Bisa dipasak oge tuh di sate bisa tah. Tingali tuh dulur. Tingali dulur subscriber jangan lupa sholawat, jangan lupa sholat, jangan lupa cikir, perbaiki sholat, itu kata Ujang Bustami. Oke. Tuh tinggal itu aduh meniseur Gusti tenganan. Ya lamun harayang ya kadia ya kalembur kuring loba keong mah masyaallah tengan. Tuh nya Mang Asep tinggal Mang Asep tuh mana tuh waduh oba kieu dulur euy. Lanjut mencari siga ngabajak sawah ya mah jangan keong teh. Tinggal gede euy. Nu hayang sok we ka dieu ya. Bisina dulur-dulur hayang gitunya. Ka dieu wae tinggal japri.
Da ku abdi ge moal dihargakeun tuh. Gratis. Kirang barat teu mere mah da pirah aku nya. Aduh teu asup. Lihat guys. Aja tuh. Banyak tuh daunnya. Ya, ikannya. Seueur. Lumayan ya, bisa rek meuli tanya dijabri we ka saya, oke? Atau ka Mang Kohar atau ka kameramen, oke? Terus diin. Ngeblur ya. Ini lomba, ini syarik meuli moal aku ka dieu. Si beakeun loba nu hayangeun. Itu berajabri. Tuh tempo itu tanu kita ngaranna ke emas halal nu kita halal. Oke. Bisa disate, bisa di pokoknya nama diolahan lah ngeunah. Nu kita ngan pembasmi itu ya, pembasmi kana pare ieu kudu dialaan nu kita, tapi halalan toiban baik untuk kesehatan. Mantap. Halo guys, capek orangnya ke Asia-nya makanya. Aduh, alhamdulillah itu terus beres sakotak. Aduh, ayeuna teh keur istirahatnya lumayan lah geus menang loba. Teh orang ieu yang jual arek meuli moal ya. Japri buru. Ka Mang Kohar, Japri keong atau ka saya atau ka Kang Asep, oke? Eta si orang balik namanya. Baliknya lang seburit itu ya. Surit enak. Dari dulu ada angin dulu. Spy dulu. Nikmat. Ayo bulu kali ulin dulur. Kalau berkuring ya. Di Kampung Bojong Korod RT 02 RW 10 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Asyik. Perempuan ngududuan ngan heueuh we cenah, aduh aing mah. Kan heueuh we jika mah hawa leuseuh. Ngeunaheun aya niis leuseuh ngan kopi. Mah kopi nya. Mah kopi teh. Ayo nama. Dua nangan orang balik. Ayo Mang Kohar orang balik ayo. Ayo. Loba ya.